Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi badaya-badaya ki Sunda. Alhamdulillah ayeuna Mang Dedi baris neruskeun ieu carita Talaga Getih dina bagian anu ke-66. Sakumaha nu kantos di Bandungan midahan canu katunda dina bagian anu ke-65 na. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur Cibodas, khususna atuh ka Sidarja sabatur-batur harita teh deuk maling atawa ngarampok ka imahna, pokoknya ka imahna Darja. Baturan kudu si Godeg katut. Baturna nyatana si Gojin teh. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganna ieu carita nyalangkung paos amah mangga urang sami-sami Bandungan sadayana. Mangsa alam harita teh beuki peuting bae. Malahan mah geus liwat mangsa alam lamun diukur ku waktu mah jam 11 leuwih saparapat. Jalma-jalma harita anu tiluan nyatana Darja, Gojin jeung si Godeg keur ngatur-ngatur siasat tata jeung carana arek ngagarong atawa arek ngarampong ka imahna sorangan. Kitu lalampahan si Darja. Darja harita jung nangtung kitu dia dua baturna sarta leumpang ngalaunan teh sadina jejengkean da pogo atuh sieun aya anu ngadengikeun meureun kana lengkah sukuna. Tilu urang jalma atuh pating juringkang katayap buru ka pipir imahna. Nya telila oge atuh di antarana geus anjog terus Darja nuduhkeun kana jandela. Tapi ukur nunjuk mun teu ari ngomong mah. Nampo kitu atuh si Godeg ngarti terus atuh ngaluarkeun bedog tina sarangkana. Malah dipake nyokel jandela anu tetela geuning teu matak hararese pikeun maranehna mah. Sabab geus kawilang biasa jeung ngadeui geus di orek-orek nyatana aku Darja. Telila kolatrak berai janela engap meninga gemlang pisan Darja jeung baturna siri unggekan. Saterusna mah kalacat Darja naik ti heula dituturkeun ku si Godeg jeung si Gojin. Canggeus aya di jero imahnya terus atuh laleumpang muru ka patengahan. Kabeneran kaayaan lebah dinya macaraan. Jadi bisa bebas nempok kana paparabotan anu aya ngajajar jeung aralus sarta ditata kelawan rapih. Nya keur sakedapan mah si Godeg jeung si Gojin atuh kalah pating palohok we lantaran kakara harita nempok pangeusi imah anu kacida pertekna. Samalah loba hiasan-hiasan jeung ukiran-ukiran anu jelas hargana teh marahal. Cek si Darja ngahuit mere isarat. Si Godeg jeung Gojin atuh barang lareret ka Darja nunjuk ka hiji pelebah pantu kamar anu teu jauh ti patengahan. Nu tayalian eta kamar juragan Subrata. Kojengkang atuh duanana muru ka eta kamar. Sadengkeun Darja atuh ngandon nyempode di sisi tembok bari jeung ngalingakeun kaayaanana lantaran bisi aya jalma segen anu nyaring cenah. Si Godeg atuh jeung si Gojin duanana geus araya hareupeun kamar. Nya terus bantona disurungkeun ngalaunan pisan kalawan api. Malah kabeneran teh teu ditulakan digeblus-geblus duanana arasu
Ret ka Juragan Subrata jeung bojona anu keur sare kalawan tibra. Sarepet si Gojin harita ngalugas bedog terus atuh ngadeuketan kana palebah pangsarean Juragan Subrata. Gewat muruk kana palebah lomari gede di nu aya di juru ragamang kana pantolomari sarta dibuka lalaunan breh katempo isina pinuh ku papakean meunikeun ka araus jeung sareungit jeung rupa-rupa ret kana laci panuduhan si Darja terus atuh dibuka lalaunan dibarengan atuh ku jajantung nu Ratu Tutunggulan. Talila laci teh geus buka breh katempo duit kertas beli gepokan ngentep loba pisan nyapuguh atuh si Godeg leungeunna meunikeun kang ngalaper kawas anu lilinyeun. Ret deui kana peti leutik gap dicokot malah dibuka breh katempo perhiasan emas jeung berlian meunikeun ka harerang peting buricap. Si Godeg sakadapan makalah colohok ngembang kadu lantaran kasima nempo duit jeung perhiasan anu kacida pisan lobana. Malahan mat teu bisa kabayangkeun bisa sakumahaeun pihargaeunana. Si Gojin ngahuit. Si Gojin harita kene oge mere isyarat ka si Godeg. Nu harita kene ngajajanteng we bari jeung panun melohok. Terus atuh si Godeg ngareret. Ari si Gojin unggul maksudna mah ditah sangkan baturna buru-buru atuh ngawadahan duit jeung peti perhiasan. Sabab bisi kaburu anu bogana nyaring cenah. Nya nempo isyarat kitu si Godeg ngarti gap kana samping sarung terus diamparkeun kop kana duit anu aya dina jero laci bru dipindahkeun kitu deui atuh peti leutik teh nu akhirna mah duit teh atuh teu lila oge geus pindah tempat. Malah kewat atuh harita muruk kana anu paduh pisan dicim-cim ku si Godeg. Sabeus kitu mah duana gura-giru buru kana panto maksudna mah arek kaluar. Tapi karek oge dua lengkah Juragan Subrata atuh ngadadak lilir. Kebog duana larua sareng ngalengkahna teu kebat terus atuh malih ka Juragan Subrata. Ari Juragan Subrata harita berari benta malahan mah terus cengkat bari jeung gigisik. Tapi barang ngaret ka pelebah si Godeg jeung si Gojin puguh atuh ngarenjang sabab ningali dua jalma anu pakeanana sing sarua hideung malah marake tarego sagarupa meuli bunyi nutupan eta beungeutna ngan ukur ka tempo teh si Kipanon we wungkul anu gular-gilar beunghas pisan. Juragan Subrata gancang sadar kana kaayaan ret kalomari anu pantona geus ngagemlang atawa engab ret deui atuh ka jalma-jalma anu keur ngajinjing buntelan. Juragan Subrata geus bisa mastikeun lamun harita ka kamarna aya dua garong anu geus arasu malahan mah ngaranjah harta bandan korejat gancang hudang terus atuh nangtung bari jeung panon mencerong kana duaan. Siai lain nya sia wani-wani asup ka kamar aing sia garong saja cek Juragan Subrata bari jeung molopot kana duaan. Nampo anu boga imah geus nyaring sakilat cileung si Gojin hata luncat malahan mah ngantolkeun pedungna kana beuheung Juragan Subrata. Cek kana satiis lenyap. Hate Juragan Subrata ngalenyap malahan mah awakna oge ngalaper. Mendem wani ngagorowok sia. Kecuali lamun sia geus hayang modar. Cek si Gojin nyantak. Tapi lalaunan nyantakna teh berjengga geuwung-geuwung kana awak Juragan Subrata. Bari jinggat arek ngojoskeun saseukeut bedogna anu lempeng pisan kana ti koro ataupun Juragan Subrata meunang ngagibrig awakna beungeut tarapias dina kayaan kitu korejat Ibu Halimah hudang ret atuh kacarogena anu di kongkorongan ku bedog. Paceak atuh harita Ibu Halimah, tolong cenah. Ngadenge Ibu Halimah ngajerit sakilat si Godeg nungku pleungeun katuhuna kana bahamna jeung kana palepisanana. Goprau atuh harita.
Ibu Halimah nepikeun kang ngoleang awakna gebru. Cerit bari jeung ulah hek awakna rubuh ngagoler teu inget di bumi alam. Da puguh digebung ku si Godeg teh anu kacida pisan tarikna. Bang saja mondong mahala pamajikan aing sia kurang ajar. Cek Juragan Subrata bari jeung kakerot huntuna teh da puguh ambok. Lantaran nempo bojona anu geus ngagoler kapiuhan. Matak cekaling oge sia lamun sia yang hidup montong loba catur. Kalian euy, tah ku sambing ngadah teu ngalawan sarta sungutna oge dedetan tang ngadah teu gogorowokan euy. Cek si Bojin deui harita. Mare parentah ka si Godeg sang kandalian Juragan Subrata. Nya teh talangke harita kene atuh ngajuang samping kebat anu ngalumuk di leluhur kasur. Yok si katukang sia kokon sia. Kalian sia kuaing. Cek si Godeg bari jeung culang cileung dasar badong terus ngadeuketan karawak. Kana lengan Juragan Subrata terus atuh dikatukangkeun bari jeung talian paguh pisan. Puguh we Juragan Subrata teh atuh teu bisa walakaya. Hayang ngagero teh da teu bisa. Lantaran como bedog atuh ti si Gojin geus antol-antol kana ti koro. Lamun par ngagorowok geus tangtu we. Eta bedog bakal mucuwek dina ti koro. Na Juragan Subrata saok sia sakali ieu euy dedetan sumatna sakalian ngadah teh gogorowok ka dieu. Cek si Gojin nitah sangkan baham Juragan Subrata dicocokan lantaran hariwan bisi ngagorowok cenah anu akhirna bakal ngabarubahkeun. Ya sok beres euy geus urang datang ku aing. Cek si Godeg siap katukana taplak meja. Anu harita kalawan tol bapikir deui. Wakowe di dedetan kana bahamna Juragan Subrata bikin kaburia bunceli. Teu bisa nyuara. Kocapkeun Darma. Anu tadi harita kerek oge reup sare harita ngadadak ngorejat. Lantaran ngadenge sora Ibu Halimah. Nu tadi ngajerit. Tarik pisan estuning mata kreuwas. Nah buat kawas aya sonten ibu ngajerit. Tak aya naon teh nya. Jung Darma nangtung. Malah terus gura-giru atuh keluar di jero kamar. Maksudna mah arek muru ka kamar indung bapana. Tapi das karek oge atuh kaluar. Hyong. Jebet puhu celina aya anu ngababuk. Darma ngagoak jaba kurang hudang sare. Reuas campur jeung nyeri ongko. Malah sirahna oge karasana lieur jeung baledeg. Da puguh digebung ku Darja anu tadi atuh memang geus ngajaga di dinya. Nya sakedapan mah Darma nangtung nyarane kana tembok. Bari jeung nyekelan puhu celina bareng jeung kitu torojo nengratna. Nyamperkeun di kadinya lantaran kahudangkeun ku sora Darma anu bieu ngagoak. Kang Darma, aya naon Kang? Nengratna harita wis-wis. Nanya kalanceukna anu keur nyarane we kana tembok. Bari jeung nyekelan puhu ceuli. Tapi Darma teu ngawalon. Bareng jeung kitu atuh katingali ku nengratna. Lamun jadinya aya salah saurang jalma nu papakeanna sing sarua hiding. Malah make tarego sagarupa anu keur ngabedega. Daya lian iwal ti Darja. Puguh nengratna teh meuning ngaranjung. Panon molohok terus ngagorowok satarikna. Tolong! Cenah. Cek nengratna ngagorowok minta tulung. Darja reuas jeung muncat kepala bah adina. Hyung. Jebet atuh harita. Nengratna ditampiling ku Darja. Koloyong gebru awakna nyuuh kana kursi terus cerik jajeritan. Ngadenge soraratna anu jajeritan. Darja jadi gugup. Malah sakilat atuh leungedang ngolebat arek ngababuk puruk adina anu kerenyuk. Atuh legendar yang molebat. Tapi Darma gancang sadar kana kaayaanan.
nya terus harita kene cieun atuh loncat ngahalangan hieup kanu geus atuh harita leungeun Darja ditakis nya pungguh Darma muringis tapi teu kaciri da make taregos si Darja mah bangsat saha sia teh ari kadarem ka imah lain cek Darma nanya bari jeung panon mencerong ka jalma nu aya hareupeunna tapi teu nyaho lamun eta teh nu jadi sabenerna mah adina nyatana Darja bangsat sok si gancang sia eta leungeun ka tukang pemburu sabab suku aing siarek di talian satarek dipasarahkeun sakanu berwajib cek Darma bari jeung sarong taki-taki ari Darja teu ngawalon sok sieun kanyahoan meureun tapi minangka jawabanan sakilat atuh harita narajang suku kencana morebat arek ngajejek kana bungit Darma tapi Darma geus waspada tur iatna barang suku Darja molebat Darma plikat ngagilekeun awakna jeung sirahna sea apos harita serangan Darja harita teukeuna bareng jeung kitu atuh harita kede sakilatna sukeun peureuk anu katuhuna ngarah gadoonna hieu Darja ngoceak malah awakna mundur ngagadona asap pasengso tapi ku Darja teu diantep sabut keur kitu atuh disusul ku tajungan anu katuhu ngarah kana dada hieu kuprak awak Darja harita ngajengkang malahan mah dubruk bupet sagarupa bupet hias anu aya di tukang kuprak bro atuh kaparabotan harita ragragan tuprek pareupeus ninggang ubin bubuh kaayaan di jero imah teh jadi rame jeung gandeng Darja harita ngagoak atuh tapi rada ditahan sabab sieun aya anu apaleun kana sorak manehna sok sia sok bangsat hudang sia moal sia teh wani-wani teh sia ka imah asup ka imah aing cek Darma bari jeung seleuneu ngadeuketan awak Darja anu keur nyangkorah di deukeut bupet kong cingogo ari maksudna mah arek ngajamret taregosna bogana Darja sabab hayang sidik cenah kana rudupaan eta bangsat jeung hayang nyaho saha-sahana tapi bareng jeung kitu hieu jebrod teh Darma anu keur cingogo dijejak ku si Gojin anu kakara kaluar ti jero kamar kuprak atuh harita Darma ngagubrang harita ngakuak awakna rubuh bari jeung hahargungan korejat Darma maksakeun hudang deui tapi kakara oge cengkak hieu gebru deui atuh harita awak Darma ngagebru nuksru kana ubin terus atuh humarurung nahan kanyeri bareng jeung kitu atuh Neng Ratna anu tadi keur kana kursi harita kena cengkat sarta ruas ngadenge sora lanceukna anu ngaguak nya barang ret ka Darma puguh atuh narajo lantaran nempo lanceukna anu keur nyuksru kana ubin Darma Neng Ratna harita kena oge ngagero ka lanceukna bari jeung gancang morejat Neng Ratna nangtung terus atuh beurang lumpat muru kana panto harip bari jeung jajeritan menta turun nempo kitu si Godeg kaget sarta terus loba omong deui keluh ngagurewo ka batur-baturna sangkan gancang kabur ninggalkeun eta tempat sabab sieun kabulu loba manten jalma-jalma anu daratan Rajal Jamur cabut cek si Godeg harita cek si Godeg nyebut cabut nitah kabur bari jeung palicet berembung manehna lumpat heula bari jeung bawa gemolan anu dieusi ku duit jeung perhiasan nya barang ngadenge si Godeg marentahkeun kitu sangkan kabur koreliat harita kade Darma atuh cengkat belecet teh lumpat bareng jeung si Gojin terus muru ka tukang maksudna marek kaluar ngaliwatan jandela anu tadi tapi edas pelebah lawang ka dapur tiluanana ngarengkong lantaran pasaranong atuh jeung biacih anu rek muru ka patengahan reng atuh harita kabeh areureun itu ieu ngarasa ruas tapi ari biacih harita ngarge beri gue panon molotot bari jeung sungut calawak sabab nempo tilu jalma anu haradidung sarta arek kalumpatan ka pelebah dinya tapi sabot keur kitu sakilat awakna anu keur ngajanteng ngahahalangan jalan ditubruk ku si Godeg ini bro mendong ngahalangan si aing cek si Godeg bari nyurungkeun awak biacih sarta nyapu gue atuh biacih keur magis kolot malah disuntungkeun ku lalaki anu sakitu tanagana gede
bi acih namru ade juru koloyog nguprak bi acih hadita ngagaleong terus rubuh ninggang paparabotan atuh meuni ganeng bangbeng brong di dapur teh pas langjeng sora bi acih anu hahargungan. Bi acih kukulutus berijengnya kelancang kengna anu karasa nyeri jeung ngajenghak. Ari si godek jeung baturna nempo kitu teh atuh teu malire. Maranehna mah terus atuh ngaberetek lumpat. Sasangkedeung oge atuh geus aya di laluar. Malah terus atuh pating berentek lalumpat buru ka kebun caw. Nu aya di pipireun imah terus pating gerobas dina poe. Sabab ngarah teu gampang kasusul meureun kuno muda. Pacapkeun Neng Ratna heula harita. Waktu tadi lumpat muru ka pelebah pantau harita. Harita kene oge terus ngelotrak reket berai muka pantau. Berbet lumpat keburuan berijeng jejeritan minta tulung kata tangga anu darekeun. Tulung! Tulung! Cek Neng Ratna. Minta tulung sorana tarik nepuskeun simpena alam peuting. Malah kituna teh barijeng sirilik kaditu sirilik kadieu da pugu atuh bakat kun gempeur sajabana ti kitu melang dikalancikeun anu keur nyang haripan garong anu keur araya di jero imah. Neng Ratna atuh teu eureun-eureun jajeritan hayang aya anu nulungan. Dina kayaan kitu dewetan di imah teh aya 3 urang lalaki anu keur lalempang we bari jeung ngarakolan kohol. Nu tayalian eta teh Jang Ahmad, Oman jeung Odang teh anu keur parengalider ngaronda nurelingan lembur. Nya, barang ngadenge sora awewe anu keur jejeritan minta tulung ti luanana curiga. Man, aya sora awewe jejeritan euy. Ceuk Oman harita bari jeung ngaradeg malah ngadedengekeun datangna eta sora. Nya euy, bener man. Tapi di belah mana itu nya? Cek Ahmad ngawalon bari jeung wakliuk cungas cimis nitenan kaayaan lebah dinya. Tutup sora-sora mah kawas datang ti belah. Ditu itu, lamun teu salah mah di pelabah imahna juragan Subrata tab lebah dinya bangun ayeuna. Cek si Odang bari jeung nunggu ke pelabah datangna eta sora. Alah nya mun nya kawas mah da di pelabah imah juragan Subrata. Ayo, atuh buru-buru ganjang. Urang riuk buru bisi aya naon. Cek Jang Ahmad meniriweuh harita kena berembung lumpat malah dituturkeun ku baturna. Talila oge geus anjong kanu dijugjung nya terus arasup ka pekarangan imah juragan Subrata. Kabeneran di pelebah dinya teh tempatna rada caraang sabab kacaangan ku cahaya lantera di ongko anu ngagantung dina sisiku. Breh atuh harita kadempo aya Neng Ratna anu keur jejeritan. Jika nabayang minta tulung beri jeung si sirintilan kaditu kadieu teu daek cicing. Aya naon? Cik ada cek Ahmad harita. Nya, Neng, aya naon Neng? Cek Ahmad jeung si Odang meh bareng. Nanya meuni hari weus-weus. Malahan mah bari jeung malong atuh ka Neng Ratna. Nya, barang kelpah dinya mah atuh aya nu daratang Neng Ratna teh bungaan pisan. Komo sanggeus jelas-jelas mah nu datang tetayalian iwati Ahmad jeung baturna duaan. Hatena nepikeun ka ngarasa regreg jeung teu hariwang teu sing cenah. Teu hariwang teuing kawas tadi. Kang Odang, aya bangsat. Neng Ratna harita ngawalon bari jeung hari weus-weus campur beumpeur. Di mana Neng? Aya bangsa di mana? Mun urang teh ku akang. Itu kan di lebat bumi. Enggak akan aman kalau buat mandi khawatir kakang Dharma bila anjeunna dikukumaha ku garong. Oh gitu aman Odang siap ayo asup ke jero yuk yap bertek jeluanana harita lalumpatan sup ke jero imah juragan Subrata ebat atuh ka patengahan imah gok tepung jeung Dharma nu kakaran muniang cangkat bari jeung muringis nahan kanyeri.
Aden, mana garong Aden? Cek yang Ahmad bari jeung renghap ranjung tumanya kadarma. Nuh, cikeneh kakarap bisa nangtung. Nya terus ret ngareret ka Ahmad jeung dua baturna anu geus area jadinya. Kang Ahmad, tuh garongna teh lompatan. Jalanna kapengker. Bari jeung ngajingjing jamolan. Hayu urang udag Kang, milih ka bijan lebih. Cek Jang Darma bari jeung mungu ka tukang. Mumbrasna kalawang dapur. Pangadosen, ayo tuh. Udah Bang Sare. Buruk mau atuh Ahmad dari tahun pati heula dituturkeun ku nu sejena. Harita teh pating beretek we muru ka dapur. Ret kabi acih anu keureun ani perak we marulung bari jeung lewe. Es duning mata kuatir, tapi teu waka dipalire. Da punggu atuh, arek muda geula bangsatna, ret kana jendela anu geus ngagemlang. Cileng atuh opat jalma lalu loncatan, talila uga atuh geus araya di luarin eta imah. Anu saterusna mah atuh pating bareng-bareng we gudang-gudang bangsat anu geus jauh lalu lompatan. Bari pating keleuweuh budagna teh pating garero es tuning mata pikahari wangeun. Dina kayaan kitu di pakarangan imah juragan Sumrat teh harita. Aya sababaraha jalma tatanggana anu daratang bari jeung ceritanya jeung pada baturna. Gok amprok jeung Neng Ratna nya terus atuh harita kene oge nanyakeun aya naon cenah. Sabab sararea oge acan ngarti anu keur kajadian. Malah bekelila bekeloba anu akhirna mah rob ngagimung di buruan imah juragan Subrata. Aya nyawa ge. Bapak Ici sesalanap ka hareup. Ngadekeutan ka Neng Ratna anu keur pada ngariung-riung. Pak Ici, atuh nuhun parantos ka dieu. Kudu aya garong anu lebet karerompak Pak Ici. Aya. Baru kaya garong. Pak Ici mah jenghok. Bari jeung terus blus. Harita kene oge asup ka jero imah. Malah dituturkeun ku nu sejena. Malahan mah Neng Ratna oge ngecirik nuturkeun sabab ayeuna mah atuh geus teu pati ngarasa sieun teuing dalobaan. Gok atuh ka patengahan breh katempo kaayaan dirinya teh geus acak-acakan bacakaran. Loba paparabotan anu parareupeus. Sakadapan mah Pak Ici jeung anu sejena teh pating harulang we lantaran dirinya mah eueuh sasaha. Tapi barang jeung kitu atuh Bi Acih norojo ti dapur. Lempang bari jeung rumanggieun nya kelancang keng bari jeung cungar cengir. Bi Acih, kamarana bangsa teh? Neng, pokok Neng, jelema nu garelo harideung teh terus salumpatan kana jendela dapur. Alah, malihan mah ayeuna nuju di arar udag wa. Aden sareng Jang Aman kitu deui Ujang Onang jeung Oman. Bu Acih mereka terangan ngeunaan bangsat harita geus kalabur. Malah ayeuna teh keur diarudag ku opatan cenah. Jadi geus kalabur da mun kitu mah tuh urang teh teu bisa cicing ayo. Ayeuna mah urang arudag ku sarea. Urang kepung waku buaya mangap nepikeun ka benang. Nya, hayu lah Pak Ici, bisi kaburu diarauh. Cek Jang Dulo hartak mairan kana omongan Pak Ici, malah kituna teh bari jeung singkil. Nya sok. Hayo dakoy, urang ini kabeh kayo yo. Anu sabareh mah kudu ngajaga dieu, sabab bisi aya penangaon yo. Nya, laras kitu Pak. Geunlah di dieu mah, geuningan tuh, tos seueur anu daratang ye ayeuna mah moal matak hariwang teuing. Nya bener. Ayo. Nya sanggeus kitu mah bring Bapak Ici jeung Jang Dulo arindit deuk mudag bangsat cenah. Tapi edas mangsa cekap waktu cukup can para pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana insyaallah mangidi baris maluruh bagian anu ka 67. Hatur nuhun lo kumangrupi perhatosanana beljing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.